Selamat datang di episode 45. Selamat menyaksikan. Untuk duit aing mau beak 7 turunan. Alhamdulillah. Lain 7 di 14 turunan mah meureun. Ade we. Yang geus ieu mah aduh siap ieu tah. Ribu. Naon Ojek sia? atuh, Mang. Hayang deh geus gede oge. Mang ojek puasana tahun ayeuna mah full mang puasa mang. Saya batal mang. Full setengah hari. Iya teh mang. Lohor. Kamang nu banget lohor mah mang cintai mang. Ojek Aing bejena males perak. Lumayan lah 500. Kalau orang aing tuh. Si hayang deh. Katanya ho. Si Alun mah 1000 mang. Oh urang. Yang enggak saya gede berek ku aing. Si Alun mah 1000. Oh, tuh mang urang, Mang. Nah, montong heula ieu ke heula. 100 redek sia mah. Ini Waduh. Adi Iya, jadi ini. Kumaha jeung mau cingcau channel ge situ bebal. Atuh mah nyesek kieu. Yang beli banros lumayan. Sia mah komplain wae ngalang Cino. itu ngenta. Bonghar jak 7 turunan, cenah sawah, naon segala Katana rupa. mah beak-beak 14 turunan. 14 turunan dileuwihan lah ke urang mun Nah, bener emang Mang. beunga tuh di ujung sawit teh pakai ujung. Iya nu saha gitu nu aing. Merena sakit. Tapi ki omong mah 2000. 2000. Mang Junet mah 500. Lah, si Omo 2000. Oh ya. Imam kagok ngadoakeun oge nya lu Mang Junet teh nya. 500 mah ki omong ginu 2000. Subah langsung. Kata aing kudu mana dia? Hari era mah. Hari nya teh boga ke era meten naon. Wagong rupa-rupa si Omo dibawa. Aing mah LG lagi si Omo. Balangsak make kaos Kalau sasang. Bang ngomong. Kalau Bang ngomong. Katak bagi katak wani bade. Ci, coba. Si ajak tau mau gede ku aing bade ta. Coba. Alhamdulillah. Iya, urang puasa Mang, teh Mang. full ieu mah. Rezekina ge full. Cungurnya lu lain baraya lain sia mah. Tah respek deui. Hiji deui tuh. Yang beli channel mahi. Geus. Mamang rek didoakeun nya Mang Junet nya. Mudah-mudahan panjang umurna, Mang. Amin. Sing melimpah gitu nya. Amin. Pamajikanna sing balik di Saudi buru-buru. Amin, amin. Aduh, sira bisa. Nyao atuh aing yang nimbris teh. Meuli sikat tuntus ya. Ngos di mah. Tahun tuh. Untuk cenah teh. Memang ieu mah nya sugan we Mang Junet rek ka manehna. Sia nyawa aya ka ditu aing katonggo. Aya informasi pentingnya runya. Oh heeh mah. Sugan we Mang Junet hayang apal ieu mah. Ah jiga nama. Bungan apaleun nya. Heeh soalnya itu Ih, penting pisan. hayang naon. Penting Mang ieu mah, Mang. Tapi kurang ieu meuli es ieu mah kan. Heeh, sok Tuh, balik. kurang ya, Mang. Heeh, tong loba baca cungur sok omongkeun naon. Mana da ieu mah penting pisan nya runya. Heeh, sok omongkeun. Jauh ka mana? Ngomong sok omongkeun naon. Ku aing bere. Berenya Mang Heeh, nya. bere ku aing. Biela Mang. Hah? Ela. Oh si Ela. Heuh kunaon si Ela? Cak jeung Mang Junet. Heeh. Adi mah tuh Si Ela mah cengceman aing. keduduaan. Kunaon? Keduduaan. Duduaan. Di saung Mang. Nu bener sih teh. Bener Mang Jeung saha? Si Omo. Hah? Si Omo. Naonan siapa jeung si Ela? Teu nyaho Mang duaan. Duaan. Aduh, Bu Adi. Bener. Benernya. Deket tuh saya tak. Awas padu cungur. Teu nyaho Mang. Si Omo ku aing ngurus tunjung teh kan. Sia nu ngomong teh nu bener. Bener Mang tinggal ieu mah teu di ditu. Rupa-rupa wae. Kita Mang Dita tuh sukeun Mang. Naon di sia? Duitna Mang tapi Penting aing teh ya. Jangan sak kabeh nuhun informasi. Dah, tong jedak. Ayeuna gedean. Ayeuna jeung kamari. ya heueuh atuh saha heula. Cuma mana duitna kumpulkeun lah Hah? Kumpulkeun lah. Cang hitung. Oh, di itu. Hah? Ka adi jak. Tanpa iris ya. Wow, cang hitung heula. 500 10.000. Singna ruah mana teh. Tah, mana itu cong hitung heula. Tah 500.000. Tah. Terakhir ruah. Teh. Sok dijikeun. Nu urang loba teh. Heeh, ke heula. Teh urang bagikeun Gitu sih, teh, deui meh bagi rata sih teh. Nu urang aya 5.000-an. Heeh, ke heula digandeng ah. Orang 10.000 teh, 10.000-an pokona mah. 10.000. Taruh maneh 5.000. Naon ieu? Jak. Naon? Teh maneh 5.000 cepetan. Tah ieu urang geus. Maknya urang 5.000.
Oh, orang ge aneh. Ay mana yang sabaraha atuh? Di loba. Nya enggeus sakitu 5.000 mana bu sakola kene keur naon atuh? Aya ge urang nu kudu loba jak. Urang loba beulieun kene. Sakola mah tong loba ting, bisa dipake teh bener. Pokoknya teu bener lah. Kok enggeus sakitu teh 5.000 sih? Komo urang nganggur satejak. Komo maneh mah nganggur ge masih kan diberi duit ku bapak maneh tay. Tuh. Ah, henteu mah loba duit wae oge geus kitu teh adil tah. Ya tadi mah leuwih di 5.000. Ieu duit bang di mana? Bang Juned. Saha nu boga idena? Urang kan tuh main mah hitung sabaraha lembar coba. Hitung maneh teh sabaraha lembar? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maneh? 7. Urang 5. Kan 5 lembar tuh 1, 2, 3, 4, 5. Heuh nya. Sok. Ada 5 lembar ge galede teh mah. Sok enak kieu coba. Maneh tadi ku Ki Omo diberi sabaraha? 1.000. Ku Mang Juned Loba. asalna saya beri sabaraha? Sancan loba. 1.000. 1000 tambah 1000? 2.000. 2000 nya eta sabaraha? 5.000. Tanggeus 5.000 leuwih loba kan? Tapi kan asal teh Saboga ide saha tadi? Mun urang teu ngomong biela jeung Ki Omo aya di saung, Mang Juned mau mere duit. Heuh nya. Naon di mana segala protes? Iyo. Ayo mana tadi ku Ki Omo diberi sabaraha maneh? 500. 500 kan gope kan? Ku Mang Juned 200, 700. Ayeuna meunang sabaraha? 5.000 gedean mah 700 jeung 5.000. Ya 5.000 tapi kan tadi orang kebagian 10.000 na gula. Apa boga ide urang? Sok mun urang teh boga ide. Mun urang teh ngomong biela jeung Ki Omo aya di saung, moal mere Mang Juned oge. Geus saya burukeun nah. Oh, sok kajian jah. Adil oge. Ayo burukeun. Mau main keur isukan ya mah. Isukan dar jeung naon coba? Ayo burukeun. Lilis, Wati nyuhunkeun dihapuntennya ku Lilis. Wati teh suur pisan kalepatan ka Lilis. Wati teh sanes hilap ka Lilis. Inget wae malah malu Wati teh ka Lilis. Lilis, teu kenging pundung atuh ka Wati. Lilis teng pundung ka Wati, Wati teh teu aya rencangna. Wati mari aya rencang we ka Lilis. Sanes gitu Lilis. Wati makan sarang Lilis teh tos rencangan lami pisan. Piraku Lilis ka Wati bade kitu wae. Komo deui ieu teh nembe pisan lebaran. Piraku lebaran pupundungan Lilis. Kedah silih hapunten. Wati nyuhunkeun dihapunten ku Lilis. Wati dihapunten teu. Ngantos atuh dihapunten. Hanya Lilis bade ngiring wal. Ka mana Wati? Wati teh tah nyuhunkeun dihapunten ka Acecep. Hah? Acecep Wati? Bade ngiring wal Lilis. Hayu atuh. Hayu tuh ya. Hayu. Mikir mana mah teh? Beli baju sarua jeung tukang domba. Teu apa? Teu apa. Ngahaja meureun maneh mah teh. Pas eta sarua jeung maneh. Pan urang geus ngomong teh, aya mung baju nu sarua. Hampura teh, Pak. Hampura di kamari hampura. Geus lebaran ge teh, ah. Mulai di mana tuh baju teh, Utep? Pasar malam. Pasar malam? Di PM? Nya. Sama tep. Bawa lain Mang Asep Basreng ngungkul nu boga baju eta teh, tep. Batur ge loba nu make. Bener. Tuh, tinggali tuh. Keur melak cabe tinggali. Kemasang tuturus. Sarua bajuna jeung urang kamari. Si Mang aja meureun tep. We urang era ku si Oyok, ku Ki Omo, si Arwa jeung baru yak sejen. Bajuna sarua tuh loba nu nyaruaan. Ngomong tep. Izin maneh ka urang tep. Ira pinterna tuh ka aing teh sama. Ngaja maneh me urang sarua, hah? Me urang kaya naraku batur. Hah? Teresep? Ngomong. Ngajalin. Itu kan apa mas nanti utep, icis utep nyalira.
Aduh di mana mana ngawadul? Ti si bapak meureunnan. Sanes ojak da. Utep kita mengumpulkan yang celengan ke sebulan. Ngumpulkeun duit di mana maneh? Kuling ngarit. Boga domba oge kuling ngarit. Dan batur. Sok ngomong duitnya menang di mana? Nang kuling ngarit yang celengan sebulan. Terus dibelikan baju ke orang? Kumpul ojak teh ya. Ini waktu itu nyak ka ojak teh. Ini bager ka ojak teh. Sugan teh utep teh ngumpulkeun artos ka ojak teh. Ini rajin ini utep ka ojak teh. Belaan ngumpulkeun artos. Ya nya, entong kapok nabung nanya. Nya utep ge hampura ojak. Utep mah teu kedah meta hampura ka ojak teh. Utep eta bener nabung teh artosna. Ya, teh. Nabung sabulan ya. Iya, ya, artos kanggo utep. Tah, Jajan. ulah tabungkeun. Ya, budak bager masuk nabung. Ya. Kamari ge geuning sabulan nabung bisa pangmaser acuh kanggo ojak. Teu enak nabung. Ya. Nya. Ieu kuling ngarit deui nya. Artosna kumpulkeun. Sugan we tahun payun mah utep bisa pangmeserkeun motor kanggo ojak. Hah? Heh, motor. Ku utep pangmeserkeunna ulah ku si emak, karunya si emaknya ulah ngarideuleuh nya. Nya. Sok aya mah utep euy nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajin ya nabungnya teh ya. Nyangka aja teh. Aing tai ah. Geuleuh dah kasih ojak teh. Kunaon sih teh? Cih, kira tai. Kamari urang diberi 5.000 tai. 5.000 sarua aing ge 5.000 sih teh tideng. Manehna we nu panggedena teh, bongbong awakna badag nya. Kira manehna mah yang panggedena wae. Ai urangan dibere 5.000 duit. Sakitu mah tai dibelikeun buku jeung pulpen oge. Beak tai. Nya 1.000. Pasti sih teh. Ti mari mah kana naon? Asup eta mah dulu aja kuat kaloba. Tapi bae tai si tai, nu kitu teh tai. Nu kitu teh tai ieu, sok syarat rezeki tai. Pasti eta mah. Saeutik rezekina ge, sok nyokotan nu batur mah. Keun we. Keur mah kitu nya sateu. Kan ayeuna ge koret. Hutang ongkos eta ka aing loba. Sateu kuduna mah teh duit teh ka aing keun. Kamu ge hutang mah. Mang 10.000 hutang nage seteh. Set, Ih, dibayar Can? Can, boro-boro dibayar ku aing diinget tante ngan ngamek. Teu hidang. Maneh mah tai masih leuheung. Urang mah tai ti leuletik urang mah ku si ojak. Dipentaan duit, urang mah ditenggulan. Kurang geuleuh kumaha coba urang kasih ojak nepi ka ayeuna manehna kos kitu. Nu bener sih teh. Ye bener tai. Makana urang teu gede-gede. Sagede kieu wae oge. Sugan teh giji buruk aing mah teh bener. Atuh sidang sugan. Henteu, gara-gara si ojak urang teu gede-gede teh. Duit urang dicokotan. Urang disiksaan. Rezeki urang dicokot ku si ojak. Anjing. Atuh urang mal gede-gede meureun tai. Heeh, geus bener kacentet maneh anjing. Sok kurang teh kasiksa kumaha jeung si ojak. Sabenerna mah embung urang teh. Babaturan jeung si ojak teh. Nyeri hati aing sebener-bener nyeri hati ieu mah. Geus jero pisan eta mah tai. Nu kitu mah keun we ayeuna we antepan manehna sita heueuh di alam dunia Cuyah nya. Cuyah keun we. Oke mah anjing. Tempo daguan di akhiratna teh maneh. Pas main geus modar tah. Kuburan disempitkeun. Pasti eta Kitu mah. mah teh. Dipoekeun. Dipoekeun. Mulai caang-caangna. Wah, da emang teu caang teh kuburan mah teh. Apana nu boga loba pahala mah rul caang si eta mah pahalana pan ku arah ngungkul. Oh heueuh bae teh heueuh. Oh situ. Tah, kemun kemayanan geus maot tuh ulah datang. Moal urang mah teh. Baikeun panian sorangan, mandi sorangan. Heueuh. Geus hidang iya tuh anjing. Ya da urang ge embung batur ge moal anu daekeun manehna kos kieu di dieu ge. Moal, Dina mah bedegongan. moal gedaekeun. Keun we. Sugan warga daekeun ngagotong moal cetekeun tita incet-incetan ka itu sorangan. Engcle we tah anjing tah ka makam lebok ngagalik sorangan. Aing mah hayang ngagalina ge kotor. We nya. Keun we aing mah hayang datang-datang acan keun antep. Heueuh.
Ayeuna we cuya teh di dunia tempo di akhirat. Di akhirat nih beak palana ku araing. Ya gue manehna nyokotan urang teu naonnya duit mah nya. Urang pahalana kita ke arurang nya. Urang kan anu asup surga heuh. Anjir. Si rojak mah nya kitu. Yakeun jelema kitu mah disiksa. Tah ini alam narakana ge. Kumaha nya kasih rojak? Teu cenah mah awak gede tapi pemikiran juga budak anjing. Boloh wae. Geblah pan. Coba kamari lamun dibagikeun rata moal urang kieu. Ya ulah. Ini duk loba anjing teh duit teh. Kurang mah kaing ya. Inget tuh kena hutang. Anjing. Inget acan kan hutang. Oh, mending kieu ena mah tai. Naon? Urang jajanan Ciwati. Hete. Yuh ya. Urang jajanan Ciwati, urang boga duit. Kamari saya 1000. Wah, mana resepnya kasih batinya? Ente urang tai puguhan. Urang tersep. Jadi ame si ojak ngambek. Si ojak kan bogohan ke Siwati. Bogo bisa. Ku arurang kang deketan Siwati urang heureuyeuan. Ame karasa kan nyerina juga arurang. Bener yang jero anjing teh nyerina. Paling ge ngadat manehna geus. Dah, saya teh mun si ojak neungeul, aya aing ku aing teungeul. Alah untuk unggul sama tai ngomong teh. Bener saya teh ngur. As, naon cungur-cungur? Sia cungur. Mana cungur? Sia cungur, hayu padu cungurnya. Bohong. Sok jauh ka nya ngomong teh maneh mah. Yang geus aya ka itu. Tapi maneh ulah bogoh ka Siwati tai. Lain bogoh deudeuh urang mah ka si eta mah ih. Ye, arurang ka Siwati ngan saukur ngaheurean hungkul ulah leuwih maneh teh tai. Ya aya meureun saeutik mah. Hanya entong di maneh mah kitu. Saeutik teh piraan lah. Hanya entong saeutik ge maneh teh. Lah ni koret mah geus tuh. Manehnya nu bogohnya. Kasih wati le sia. Oh, geus sia maneh. Cek saha maneh sok cungur sia teh. Cungur. Cek saha ieu maneh urang teh bogoh urang ieu tai. Naon? Urang ame si ojak ambekeun hungkul ka urang. Pan tadi mah geus teh mang si ojak bos mah pasti neungeul ambek kage panaya aing mun si ojak neungeul. Urang mah bogoh. Tapi bogoh kan. Nah, sia teh cungur hayu. Sia cungur haca aing aduh cungur jauh aing. Buat kalah. Sini. Moal bae bener. Wati, geus coba ulin jeung si Lilis we. Urang maek neangan barudak. Tong pipiluan. Astagfirullahaladzim. Bagong. Bagong di mana ayo. Urang mah rojak apun so. Jadi mana sujak? Naon sih yok? Urang juga Siwati gitu. Siwati naon? Tadi mana sama orang ngagoran Siwatinya. Berarti orang mirip yok jeung Siwati yok. Heeh nya. Iya. Dengeun lah urang ya. Namun orang mirip suaranya Siwati. Berarti orang jodoh yok jeung Siwati. Jodoh di manana mirip di manana sojak? Suarana yok. Beda jauh, Jak. Jauh di mana? Bunga tangga sarua. Yah, mana mah teu ngarti mana mah ngomong teh. Yeuh, mana jeung Siwati teh teu mirip, Jak. Yeuh, jiga naon nya? Ya. Jiga naon? Dengekeun mah nya. Mana jeung Siwati teh jiga ucing jeung beurit. Kan beda. Nu jadi ucingna saha? Nu jadi ucingna si Entai. Nu jadi beuritna? Beurit si Arul. Siwati? Siwatina nu morona. Moro naon? Moro Bagong. Urang? Bagong. Mana orang ibu orang ku Siwati kumaha maneh. Berarti Siwati bogohin ke urang yo. Begitu mah. Nya. Kitu nya. Urang ge otak maneh mah henteu saleter-saleter acan aing ngalieu. Ada kumaha tuh yo? Kudu kumaha urang teh nyeun kieu we. Mun saho? Maneh teh di Siwati teh langit. Langitnya. Langit. Nyaho langit kan? Nyaho. Mana teh bumi. Kami ditincak. Tuh, berarti pas yok, jodoh bener. Saling melengkapi yok langit yang bumi mah. Berarti jodoh bener. Maneh mah. Capek ngomong lagi ka maneh mah. Kumaha melengkapina maneh teh? Depan langit jeung bumi yok saling melengkapi. Kudu aya dua-duanana. Mun aya langit aya bumi berarti aya langit yok. Heeh nya. Berarti jodoh.
jejak langit jeung bumi tuh bisa nyatu kan? Bisa tuh. Nyatu? Heeh. Nya mau nyatu, yok nu nyatu mah maneh. Lain gitu. Kumaha? Moal bisa ngahiji gitu maksudna teh ya. Mun ngahiji kumaha? Ya kiamat atuh. Langit jeung bumi ngahiji kumaha? Dah. Gitu. Mana mah kababaturan teh mending teu ngadukung pisan yok ah. Lain kira maneh kunaon jiga nu sieun kitu panggil si Wati? Orang pangisi waktu itu. Kunaon? Orang lihat nyari hulu. Kunaon? Pokoknya mah urang geus lieur lah kamari teh Jak. Geus urang jeung si Wati mah teu kudu dipanggihkeun lah. Kamari panggil si Wati? Maneh? Panggih si Wati panggih jeung si. Maneh kuya. Papanggih maneh. Oh, kamari teh pantesan lain kamari kurang di tangan maneh eueuh geuningan. Tangan maneh. Coba teh nuturkeun. Urang nuturkeun maneh nu eueuh. Jeung si Wati? Heeh. Ngobrol naon aya jeung si Wati yok? Aya. Bejaan. Lamun urang carita ge. Moal mahi 2 episodeun. Mami 2 episode. Heeh, episodeun pake deun. 2 minggu na turunnya. Ya heueuh mun postingna teu telat mah nya Jak. Carita bihok lah kan bae oge. Maneh mah nya ayeuna urang teh pokona mah panjang lamun nya urang carita bari nangtung kitu. Mantap naon diuk di dieu. Diuk di dieu. Jak urang teh jauh leumpang teh cek aya tuh kesang hungkul tinggal tah. Haus. Ya heueuh atuh cek ke. Lapar betul. Apa? Baku aing. Geus merek kode kieu. Yang saya kurang jajanan ka warung yuk. Bener? Heeh, ayo. Bener? Oh, Wah, gede ya. Ayo saja. Ayo. Ayo bagus. Tong dieu yo. Nama kurang jajanan si Wati. Oh bener ya. Mun bisa mah keur ngajajanan asup aja. Pak gitu, oh bener. Sudah keseleun. Asal aing geus eta. Teu ajakan ini heula si Wati. Oh bener. Lempangan steak. Kuduaan heuh. Si ajak nempel rek ngadat jor paduli. Oh aing tonyok si ajak anjing. Saboga bonbon. Bro. Urang arek ka ieu nya. Nah, urang arek itunya soalna bapak urang euy arek ka di tita urang teh kupo urang ayeuna teh kudu nyaba. Oh, kan ini urang. Kumaha tuh? Nah, terus meureun urang sorangan. Sorangan lah teh bae teh. Tenang meureun sorangan. Ah, baelah tenan naon. Yang geus urang sorangan. Heueuh nya. Urang rek ngajajanan si Wati. Bener. Mana mah geus teu ngilut bae rek nyaba Jun. Heeh. Yang itu sok ieu lah. Kadi itu aing mana sih sini? Santai. Sok di. Anjir 4.000. Dulu ngomong 1.000 duit teh. Apa teh anjir? Kan anjir, belum lupa 4.000 mah anjir, 1.000 mah urun sesana non teh etana eta we lah jangan geus. Wow, tos heula nya. Pokona sampai jumpa di episode berikutnya. Karomen barudak.